Halo Baraya, satu acan ditonton, subscribe helanya, atur nuhun. Naon maneh Cil? Iya Ki, ngerjakan PR. Keur ngerjakeun PR naon atuh? Si lain teh meni bangun siga nu lieur kitu. Iya Ki, PR bahasa Indonesia tentang akronim Ki. Ngerti acil mah. Hah? Makroni? Nah, siga ngaran hakaneun atuh eta mah. Lain makroni Aki, akronim. Ai akronim teh kapendekan kata cenah Ki. Samodel singkatan cek bu guru mah. Oh, nu kitu. Atuh gampang. Cik, nu mana nu teu bisa? Iya Ki, dari sistem keamanan lingkungan. Naon kependekan Ki? Ya, si Skamling. Alat maneh mah nu kitu wae teu bisa. Oh, itu. Hari bukti sita atasan naon Ki? Ya, eta mah tinggal dicokot we huruf-harufna. Bukti sita atasan berarti usiat. Hei, nah jadi busiat Ki. Oh atuh. Sok-sok tulis tong lupa protes. Punten 10 ke. Oh gitunya Ki. Tinggal dicokot harusnya wungkul. Berarti na iya bukti lintas giro oke berarti buli girnya Ki. Oh, bener. Bisaan geuning saing. Iya, hiji deui peresmian legalisasi situs budaya. Jadi pelesit Oh, bener. namun ieu teu bisa acil mah Ki. Rada panjang ieu mah. Cik, coba mana? Situasi, kondisi, toleransi, pandangan, jangkauan. Naon Ki? Kependekanna Atuh tong gancang teuing. Naon bieu teh? situasi, kondisi, toleransi, pandangan, jangkauan. Berarti si kon tol panjang. Cieu. Nah gitu Aki. Embung nulis geus yang dicarekan. Percaya kaki tulis weh.